Nu jelas lagi saya tulisanana di Lauhil Mahfuz per detik, per menit, per hari, per minggu, per bulan teh. Nu mentak rarempan besi urang dicabut nyawa, kabeneran urang keur boga tujuan lain aya dina ridho Allah. Urang keur kebeneran rekreasi hura-hura, keur kebeneran ulin teu pararugu di dinya, nyawa datang masyaallah ai kitu mah. Urang teh keur umrah, urang keur munggah haji, urang keur silaturahim atawa urang keur ngaji mah komo beuh. Haji Pendi cenah paeh. Di mana paena? Di lapangan bola. Keur naon? Keur mamaca. Aya mamaca di lapangan bola. Tah, eta kumaha maksudna? Yelah diperhitungkeun maksud urang lah, cek ulama geus kolot mah besi suul khotimah. Nauzubillah min zalik, geus kolot mah geus mendingan randapan diri urang teh beuh keur ngora teh baheula acak-acakan aing geus kolot kieu malah geus babalik ka Gusti Allah dibeakeun umur aing deuk pake ngabakti ka Gusti Allah. Pepeskeun tah hipi ganti lain bebeneran ganti teh lain ngelatih baheula nonton TV jasa kikieuna bae horenganan kumaha lamun eta nonton TV teh kaitungna loba jasa aja poho ka Allah goflah teh ngaranna beuh meureunnan ditimbang amal aing goflahna loba jasa ampura Gusti geus teh hayang-hayang umur geus kolot ti Gusti lah geus sampurakeun abdi Gusti baheula popohoan ka Gusti teh geus kolot pa kitu. Ulah haju boga rencana-rencana segala naik kuda di puncak dulu budak ngora make kacamata hidung, lepis hidung, kaos hidung, sepatu hidung, jurig berentah mah nurutan goblok berentah aki-aki tolol, aki-aki mau lakos gitu guys, bebejakan ini dan ini orang malah jaga sekolot. Geus atuh urang merekreasi di hareupeun imah bae. Nya, tuh aya warung urang ka warung mah ngahutang. Lain tobat gedean hutang. Tah, jadi urang nyadarkeun diri eueuh anu bisa nyadarkeun ka diri urang kecuali urang. Eueuh anu karunyaeun ka awak urang kecuali urang. Karunyaan atuh awak urang teh jak kena bontot rokok bae ge panas, seun kembang api bae ge panas. Kumaha engke di akhirat. Masyaallah ulah coba-coba. Geus urang nyadarkeun diri urang ku urang, nyadarkeun awak urang ku urang eueuh nu karunyaeun ka urang kecuali urang. Saya orang sadar kena awak nutur-nutur hawa nafsu malayang geus anggeus. Tah etalah kunci kesuksesan jang akhirat adalah merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang bersyukur minggu ieu orang bisa kumpul ngaji sakumaha biasa. Sanajan batur mah nu kakaler ka kidul kawetan ka kulon. Wallahu alam minggu hareup mah wallahu alam. Ieu mah minggu ieu beulanan. Minggu ieu mah urang alhamdulillah aduh cek anu boga rencana teh kieu isin aja minggu hareup aing degaan. Ulah isin-isin ka jelema mah ka Allah goblok sia isin mah. Isin ka kieu kos nu nyahueun bae cenah urang boga rencana. Ka Allah tolol. Ka aing mah sapira aing atuh. Teh batal-batalkeun rencana-rencana.
nunduk ke hotel geus ka booking hotel di Karangbolong batalkeun beli hotel na abek tah mendingan ge urang ngobrol jeung Allah bae melalui bahasan ulama kadengina mah ieu teh bahasa ulama hasil ijma padahal ieu teh urang keur ngobrol jeung Allah ngainstruksikeun pepencitan melalui Kangjeng Nabi diuraikeun ku para ulama dikitabkeun urang keur ngadengekeun urayan-urayan eta ieu teh keur ngobrol jeung Allah asli nama urang mantap kudu sopan tungkul bagus ngobrol jeung Allah kan ulah robah-robah mun aya mah tihang nyedekeun kadinya tanggeurah cenah kieu bang urang geus ada nudutan tungtung mah beringas deui bae atuh masing-masing bae sih teu mana-mana na teh jelema anu sare bari ngaji teh kan sarua jeung kieu ngomong teh nyayomkeun kiai ya kiai kana ngocoprak bae aing mah aing di dieu geus masing-masing bae teh panjelema teu sopan teh goblok lah jatuh kaduluan ieu mah di luar leuwih teu sopan di luar mah tah mah leuwih biadab ambok tapi ulah kehalangan we hes bae masalah eta jelema bisa ada maknana luhur maknana teh luhur kaluar ti bujur kotok eta keneh tapi ketika nu teu bermanfaat bahkan izin jelema kabeh udah ngaku nu kotok bae kabeh tapi di mana aya manfaatna nu kotok ge di aku bae nu urang ribut malah eta mah kotok aing gedog dage nu aing bunuh aing ribut hampir nyana gelut silih bunuh gara-gara endog kotok tapi itu mah tuh tai kotok eueuh nu silih bunuh daek sia tak loh jang sia Gus bisa anda ya Allah ya Rabbi tangis ayas Gus teh ya hayang kemudian cekel kurang huluna mun masjid lantaran henteu dikahareukeun teu dikumpulkeun pesona be kurang nu seukeut digereserkeun lantaran lamun digeleserkeun kitu teh ngan hulkumna doang nu beunang puterkeun ka dieu belah katuh belah kencan tah lamun geus putus kabeh zakatu kulli hayawanin qadaru alai biqati kullil hulkum ti corona pegat makhrajun nafas wal mari majratu amna pegat alah ya aya nu mencit kotok baheula di dieu ngaranna Haji Ayub Jawara mantan boga kotok jalak beureum dipencit kunyana pegat hulkumna pegat marina pegat tapi eta kotok masih keneh sasada keneh masih kongkorong bari geus tapi biasa bae leuleumpangan asana meureun kotok boga hizib dasor baheula na teu pae itu buat kan kunyana sajam 2 jam endahan babarengan jeung bikang teu kotok jago biasa bae gitu ya Allah anjeunna ge teu seurian model kotok adu teh kos kitu kotok adu kan sok dipautan pale dijangka eta kejadian kotok adu dipencit sapoe sapeuting hirup teh ya dibawa kan ka Abah. Waalaikumsalam. Jadi bawa kotok. Oh, iya.
nu si pencit tapi hirup bae kudu kumaha ieu manya kawan. Coba diharapkeun ka heuh jadi ieu mari nangis pegat kabeh hulkumna geus pegat kabeh pegat bae tapi basi kene kieu bae anu ukuranna kamari deuk ngadahar daging kotok eta teh eta daging hayam atuh teu jadi mencit deui nu sejen ya eta mah hirup bae. Nah eta kan lamun diangsongkeun ka urang ieu si kumaha hukumna kiai nu kos kieu tah di cek urang can manggih ja kos kitu mah ada dikumahakeun ieu mah geuning aduh ieu teh dipencit geus dipencit eta kumaha teh eta kan jarang terjadi tapi aya nu kos kitu aya sakali geresel pencit putus hukum putus mari paeh biasa sama kos kitu ieu mah henteu nah sakabate pencit deui bae pangeus rek pan ulain teu meunang mencit 2 kali mencit anu ieu mah naukidan lantaran geus sah sama pencit bae coba naon anu dipencit sumpungkeun habak oh kitu cenah mencit 2 kali sote nu can sampurna disampurnakeun teu sah ieu awal geus sah mah nu kadua mah tah sakadar taukid ngaranna kadengkeun bae pencit set Nagolepak wah nangtungna tuh huluna geus eueuh eta boga ilmu kula keleutik tapi eta kula keleutik masyaallah. Pernah terjadi santri dipeti ngudangkeun kula udah enak kotok satu geus bae omong santri bisa ada terima gitu teh baheula mah kolongan cokot gitu aja bisa ante rek sasada deui bener biasa maling teh naon teu sasada tak kotok teh pan ditewak urang mah atuh kanyahoan pan kudu boga ieu mah teu ya Allah tawadu eta kotok sasada beureun aya beureun parantina nyaho teh kieu nyaho ngan moal dibikeun geus jadi pamalingan kabeh nyaho kula ge lamun kotok ditewak hayang ulah sasada ya tak kecil ya lain surat ayeuna teh mah tareka make anu set ka dieu set moal sasada naon teh moal dibikeun ku ayeuna sia tungtung mah engke becenah neuk nyobaan kana sorangan kan kanu tatangga isuk mah aya anti da ulah sasada babari teh nyokot di dapur ka dieu set geus teu moal sasada ka jeung buku mah ge tah mun hayang ilmu eta mere ka ieu sia ilmu pantamah tuh atuh 10 gram lah aduh aya parantina dah cokot ku jana pencit peti pencit nangtung deui cokot nangtung deui eta mah kotok kalau ngomong nya teh engke heula sorot lah make baterai disorot kakarak ieuna doang nu pegat ieuna encan karak dasa etik doang kalau ngomongnya ku pencit teh cek jangan teh lain masalah lo ngomong ieu satan lah nu kotok kada masalah pencit aju terus dalalar kalau henteu embung aing mah mencit 2 kali kos bae masalah senyana mencit 2 kali ge nu teu meunang lamun leumpang ieu mah kancan leumpang sia bisaan bae sia ta santri nyeun hukum sorangan goblok atuh dipencit 2 kali teu sah desa ya kayahoan nya barang zat langtung bae kieu tah korenganan ieu encan pegat urat marina eta sih ada urang mencit kotok cit embe ge sarua cit embe nu parah mah waktu korban teh pernah terjadi sapi Australia nu beude teh ipecit set kurang hebat beureun tanagana
kurang hebat anu nyekelanana pan aya ke aturan-aturan di dieu. Akhirna begitu diangkat set udang sapi korenganan encan selesai. Kakarak hulkumna doang marina encan. Atuh sapi lempang bae biasa gitu. Bener laporan ke kula di perumahan. Bagaimana cenah tuh Pak Kiai ada sapi gini gitu. Siapa yang motongnya? Si anu gitu. Haram. Waduh sayang amat ya Kiai. Ya itu bukan masalah sayang, ya haram enggak boleh, harus sekaligus. Nyana kayak gitu bae tuh. Aduh sama pae bangkar. Pae mah pae ngan pisah. Bae bangkar. Diarintip tah ku tukang padang. Beureun mun eueuh dicokot bae nyana mah. Waktu dicacag besi dicokot ku restoran-restoran. Terjadi eta. Ya Allah ya Rabb bentak hati-hati mencit wa zakatu kulli hayawani qadaru alai biqati kullil hulqum megatkeun sakabeh ulah aya anu tersisa sakabeh hulqumna nyaeta enggon kaluarna napas wal maris sakabeh marina wa majratam enggon lempangna kadaharan kudu pegat kabeh sehingga deh nu mantak pepejitan tanya urang perhatikeun besi ieu pepejitan urang teu sah. Adapun eta mah maca bismillah sunah ngadep kiblat sunah eta tan wajibna mata megatkeun hulkum jeung marina. Wa yastahabu qatul wadajaini jeung disunahkeun dimegatkeun dua otot ieu mawahuma hirqan itisabata unuki dua otot anu aya dina latar pundukna. Di pundukna teh kieu tadi dieu kapanaya urat dua eta mah nu kos kitu ngaranna wadajaen dua urat nu aya di tukang di dieu tah dua urat gede malah mah anu aya dina latar dua guluna beheungna di dieu ai tadi makan di dieu set ieu hulkumna di dieu mari ieu mah di dieu ta eta teu kudu pegat mah masalah ngan sunah dipegatkeun ka Abah. Mantak tak tadi kula dipagaan tak ku Abah. Kieu cenah teh mencet kotok kieu. Cekal tah huluna tah. Ka ieu beungna tah. Kadieun kabeh geura. Jeung tukang-tukangna kurang cenah kahareupeun deui. Pencet deui pencet. Dipagahan tah ieu tah otot nu ieu cenah kahareupeun. Set. Dikumpul kabeh. Geus pokona kieu ku hari mah ieu. Balik ngaji iya siapa sok ngaji sendiri harese mah bunga murid nararakal jasa lain maksudnya datang ke imah marah kotok hiji saurang hiji ke imah maksudnya belajar mencit kayak di pencit ada kotoknya beten dan di dia belajar mencit mulai mencit kotok belajar di Abah mantak sok digrokeun teh ku ibu teh almarhumah grokeun nah mencit kotok oh ya geus dipagahan set babari pencet gitu ti Abah eta kahareupeun di sekaligus sekali lamun henteu beunang kabeh otomatis puterkeun set mun teu kapanggih engke ge peregat kabeh. Nah, eta mah sakadar sunah wadajaen anu wajibna mah hulkum jeung marina. Adapun wadajaen dua urat anu aya di tukang di dieu eta mah ngan sakadar sunah. Teu jauh masalah. An sunah dikahareukeun sat eta puterkeun.
tinggal malah mah aya nu muter jasa kabeh gitu tah bu tinggal eta doang tah naonna karang-karangna tinggal beung geus kitu teu kudu kitu ya lamun urang geus diajar mah set geus kan apa beres nah suara tabahu lamun aya jelema mencit hayawan hayam misalna mencitna teh min qapahuti arah tukangna haju teu dilanjutkeun ka arah hareupna mencit kotok di tukangna lain di hareupna tukangna begitu doraka atuh nu kudu dipegatkeun nu hareupna kunaon anu tukang doraka asot nah geus painlah selama kalamun gegeran si jelema teh kana ngalanjutkeun pepencitanana kemudian kumanehanana disempringkeun dipegatkeun hulkum jeung marina dalam keayaan aya keneh hayatun mustaqirahna atuh halal aya jelema mencit kotok di tukangna eta kapan tambah lain paranti mencit tukang tamah nah dilepaskan misalnya can dipencit eta kotok teh lamun kurang ketinggali jeng eta mah tukangna pencit deui lain pencit deui emang eta mencan ngaran mencit mah lantaran di tukangna tak kurang kadeuleu ieu kotok teh ieu encan ka pencit gegeran kurang hareupna hulkum jeung marina begitu dipencit gagelep kene atawa muncrat kene tanda aya hayat mustaqirohan getina muncrat kene aya hayat mustaqirohan halal tapi lamun kieu mah ya pencit tukangna dipencit sak atuh kotokan yang ngaran di lukaan mah kan teu kebal goleang kadeu ieu mencit kotok ieu ai atuh sih mencit si tukangna coba goblok sih begitu dicoba hareup tuh begitu tah ieu tah coba kada besok dipencit gadijakeun deui geus ngaleh-leh kotokna begitu ku urang dipencit getih geus teu mancer atawa geus teu kakelepekan bangke eta mah bangke tah naon bedana jeung kieu ya embe ku urang teh kuari di sumpungan sukuna beda beda tapi akur kuari mah embe di sumpungan we sukuna ya pencit ku aing mah teu sukuna ye sukuna embe normal ieu mah embe kan pincrang aya nu kuat eta embe teh mun tatanya sering wiridan meureun kuat lamun embe nambe kampung malah tadina sakola sanawiyah meureun embena teu pernah wiridan kan teu kuat daya tubuh teu kuat ya gagolepa pencit cek urang teh atuh eta embe hook karunya pencit urang ternyata getihna geus teu muncrat nyanana geus teu ngagelepek bangke tapi lamun begitu di sumpungan sukuna lembangnya data pincang ya otomatis kebal mah kalau keluar getih ya ngaleh-leh pagi kurang pencit begitu dipencit masih muncrat aya hayat mustaqirohan berarti didinya aya hayat mustaqirohan pencit atau galepek halal tuh ya mantak aku rejeng naon karana katabrak ayo kotok katabrak motor buat ulah waka dipencit
ulah waka dipencit tutupan heula sebab eta besi kagusur ku eta gara-gara eta paeh geus tutupan lah buka pencit geus ngaleh-leh getihna geus teu mancer dibalangkeun cicing be bangke namun ku urang dipencit teu mancer keneh set atau kekelepekan halah dahar tak kata tangga imam dia pak semua gitu aing besi tah mang berarti teh budak tah mang dah ieu kotok dibikin ka kula emang kudan tabrak aja dipencit aya ayat musakirohan ke da aya mancer pan dibikin henteu lah jeung ente bae ji babarengan ju urang da embung mang teh jelema tah bangun mun normal mah nya ge beuki nah ulah mang ulah set aya hayat mustaqirohan teh artina masih hirup normal tandana mancer atawa robah-robah gegelepekan tah geus lamun dipencit tukangna encan kaasup mencit geus kasimpulanana lamun aya jelema mencit kotok tukangna di dieuna ju teu paeh-paeh pencit deui lain pencit teh emang encan kaasup mencit lain mencit 2 kali ulah soteh mencit 2 kali engke dihareup bakal dicaritakeun mun dipencit dihareup bencit dihareup sakali set ngagelepek atawa pesona tumpul atawa geus disangka geus sempurna lepas barang di deuleu encan rapi pencit deui 2 kali bangke teu meunang mencit 2 kali kecuali ganti peso teh kieu kodok ya je manteu teu rap sia merek peso aing lain nu seukeut itu peso tarangau goblok gadeukeun peso nu seukeutna ieu ulah waka diangkat deui peso ieu tah ulah waka diangkat gadeukeun pesona gadeukeun tah peso ka dieu geus heula set karak angkat karak deui lamun kieu peso pan itu teurak ya ih mana bicara nyokot deh kadek keberan tata cara mencit Masya Allah abe halal itu abe halal hararese jasa ieu aduh mantak ulah dibikin ka budak besi budak can nyahoeun mencit ulah dibikin mencit kotok anu lilinieun atuh lilinieun mah pun boro-boro mencit kotok ngasupkeun kana jarum kan kikieuhan bae teh teu bisa badak cet kolot baheula mah lamun sia lilinieun nyekel lenyai ge kolot baheula eta baheula kan loba lenyai tadi mah di mah cekel ku sia set kieu-kieu cekel kuno kenca sok geura capoe 2 poe moal lilinieun eta tarekah kolot Masya Allah mana yang kieu belilinin mapan kieu naning lini beneran jeung lilinian tanya kaleunyai pak bisa ngasupkeun benang tah komo mencit kotok mah nya ulah jadi kudu normal sekali deui mun we jelema mencit hewan misalna hayam dipencit dina tonggongna artina belah tukangna eta teh encan kaasup mencit lamun teh mah kotok dilepaskeun haju katingali kurang bohewel teu bohewel tak bahasa urang mana teu bohewel jadi kadeuleu kurang wah ieu luka ieu bohewel teh parah nah gegeraan kurang dipencit deui dipegatkeun hukum jeung barina aya keneh hayat mustaqirohan tanda aya keneh hayat mustaqiroh mancer keneh tanda aya hayat mustaqiroh gegelepekan Allah wa illa fala lamun henteu aya hayat mustaqirohan kaya nih begitu kurang katinggali ayam bohewel tukangna tawa domba pencit kurang deh dipegatkeun hukum jeung marina ternyata
ieu getihna teh geus teu mancer, geus ngeclak atawa geus teu robah sama sekali. Kalah eta mah teu halal, bangke ngaranna. Wa kadzaida khalusikin bi uzun salabin kitu keneh termasuk kana ta'ala teh ngasupkeun sikin ngasupkeun pesok kana ceuli careuh diasupkeun pesok kana ceuli careuh. Nah ieu ge sarua bae teu halal nu kos kitu sebab lain pepencitan biasa. Wa yusanu wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Wallahu a'lamu bimaradil khul ngalap sirah Muhammad min amwalihim saking pirang-pirang hartane qaumun akharun sadaqatan sadaqah tutahhirum kang nyucikeun ya sadaqahum qaumun akharun wa tuzakihim ngebersihkeun ya sadaqah in qaumun akharun biha kalawan sadaqah min dzunubihim saking pirang-pirang dosana ya qaum fa akhadha maka ngalap ya kangjeng Nabi suruh samwalihim sepertelu pirang-pirang hartane kaum wa tasaddaqalan yadakokeun ya kangjeng Nabi biha kalawan sulusan walihim musalli lan ngadua sira Muhammad alaihim ingatese qaum ay ud'u lahum tegese ngaduakeun sira Muhammad lahum kadeko inna salataka insatuhun doa sira sakanun iku nentremkeun iku nenangkeun rahmatun tegese rahmat lahum kadue kaum wagilalan den ucapkeun apa tumaninatun yaiku katenangan biqabuli taubatihim kalawan den terima tobat ya qaumun akhar wallahu lembut Gusti Allah sami'u iku kang maha ngarungu alim tur kang maha uri. Alam ya'lamu anna Allah wa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqati wa anna Allah التواب الرحيم والله أعلم بمراد ألم يعلم أن التوراة والرؤيا قوم آخرون أن الله
Insatune Gusti Allah yaqbalu kunarima ya Allah taubat aing tobat an ibadi saking pirang-pirang hambane Allah ya khudulan narima ya Allah yaqbalu geus narima ya Allah sadaqatin sakih sadaqan Allah alamin satune Allah tawwab iku kang sangat nerima tobat ala ibadi ngatasi pirang-pirang hambane Allah dikabuli taubatin kalawan dan terima taubat ibad ar-rahim turkang ngolas bihim kalawan ibad wal istifhamu lan utai istifham lit taqrir kumedakeun kada taqrir wal qasdu bihi lan utawi kana sijabi kalawan istifham tahijuhum ila taubati was shadaqati iku ngagerakeun kaum maring tobat lan sedekah tobat lan sedekah ngalanjutkeun caritaan para munafikin anu kamari geus dicaritakeun aya munafik para munafikin badawi lemburan leuweungan aya munafikin kotaan wa mimman haulakum minal arabi munafiqun leuweungan aya deui kotaan urang kota wa min ahlil madinati maradu ala nifaq wah haram munafik datang ka ayeuna urang lembur loba munafikin orang kota ngajabret sigana we hungkul malah lancrit kopeahna bajuna bararagus soregana di kolbu nama munafik ya Allah ya Rabb Gusti Allah bahkan aya sebahagian sahabat anu ketika Kangjeng Nabi perang Tabuknya na teu milu nu mantak teu milu teh lantaran kabong broy ku urusan dunia teh teu kaburu ngalaksanakeun perang beserta Kangjeng Nabi padahal waktu perang Badar mamilu padahal perang-perang nu lain munafik saha eta teh nu kamari teh abdi lubana jeung rekan-rekana tiluan ceuk sakaol mah 7 anu maranehanana langsung ketika Kangjeng Nabi katingali bendueunana teh dianggap munafik atuh disambarutkeun rempan teu meunang pangampura ti Gusti Allah abdi lubanah jeung rekan-rekana teh manehanana langsung datang ka Masjid Madinah nalian maneh alian di tihang maksudna naon hayang langsung ku Gusti Allah hayang langsung dibuka ku Kangjeng Nabi bahwanya nama janten munafik sakadar yewe kabong broy ku dunia teu kaburu ayeuna perang nu kos kitu meureun diurang di Ambalaya teu kaburu berjamaah lantaran ngurusan motor teu kaburu ngaji lantaran ngurusan mobil teu kaburu beribadahan peribadan komo mun carita tahajud mah nu kaburu hiji-hiji aca teu kaburu tahajud mah datang ka paeh enak ngadenge tahajud teh nyaho ngaran teh nyaho rupa aduh teu kaburu urang teh eta naon teh nu badag teu kaburu teh ku berbagai urusan urusan lah teu pira aya sakalina hudang ti penting teh sakumaha di mana ieu si dunia aya keneh teh leng-lengan insyaallah cak batur jalan tahajud tentrem nyai mah puyeng salah tak kiai cekin cenah tentrem ja puyeng teu kadeuleu
malah nanya ka pamajikan aing sing ngareupna nah Kak ya aing diuk nya ngarepan je Kak geus ka ulah tahajud Kak kakak stres Kak aing hareup mana nyawa arah hapo budak bapak tahajud datang ka teu nyawa arah sagala sakalina tahajud qobona bang hees ti isuk datang ka zuhur di zuhur datang ka asar Kak peusing ge tilo kieu-kieu teuing Kak aya ge cenah anu sok hees bae mah ja peusing lalu omong ge kena aing puyeng ge penting di tahajud ulah tahajud dunia ajur kakak tahajud pasar sepi majelis sepi gara-gara tahajud tahajud maka ke pasar biasa ke majelis biasa ya maka kamu menjadi imam Jumat mah peret sama Jumat gara-gara tahajud teu kuat aya naon tadi diri urang aya naon tadi diri urang ulah ka wali heulanan ulah ka para solihin heulanan jabejana mang anu ja kiai anu basering tahajud ja biasa bae kok diri urang teu kuateun tahajud aya naon sih daharna baakur ja minum nama akur bahkan lobaan urang bawa tapi kok teu kuateun ieu tah aya reged-reged aya di awak urang datang ke urang mah lamun teu tahajud teu boga pikiran naon biasa bae pan anu biasa tahajud bae lamun penting teu tahajud teh ngalamun bae Kak kunaon bangun ngalamun bae aduh aya naon ya keur penting teh tahajud geus lah kan geus bae ka isu penting tahajud deui lain kitu pan poe mah teu bisa balik deui neng beuh penting tadi kakak teh tahajud meureun engke di akhirat tulisanana teu penting eta teh kosong aduh kakak bingung batur mah kan datang ka kos kitu urang mah datang ka kuari teu boga pikiran kos kitu adena aing keur penting teu hudang alhamdulillah cenghar oh mun hudang mah aing leuleus nuhun ka Gusti goblok da coba eta aturan hadena ge ya Allah ya Rabb jauh jasa tah ieu kan nyana kitu nalian maneh eta bapan wa qaumun akharuna anu i'tarafu bi dzunubihim khalatu amalan shaliha wa akhar sayyi'a gara walai munafik nyana mangan sakadar ngaku berdosa nyamperkeun amal soleh jeung amal kurang bagus lantaran tadina teh kabongbroy ku urusan dunia asallahu ayatuba alaihim innallaha ghafurur rahim nalian maneh nyana di masjid salat ayeuna aya tah kanjeng langsung ka engkus jam 3 seserian aya naon tuan kok seserian Allah ngahampura ka abi lubana jeung rekan-rekan alhamdulillah meunang teu kula ngabejaan ka tunteunna naon ngabejaan malos ka ditu di isuk ge bakal dibejaan ku kalau henteu kula mah karunya bae nyana geus kieu bae ditihang teh hayang menta pangampura ti Gusti Allah encan aya keneh bae Gusti encan sok atuh jam 3 keneh gegeran bae bilubana Gusti seserian tadi di imah kaula aya naon Allah geus ngahampura ka anjeun teh geus kula bukanya moal ulah dibuka ku sasaha cek cenah ieu mah kecuali langsung ku Kanjeng Rasul dibukana ulah aya nu muka ulah ieu mah geus lamun bener-bener ieu diampura Kanjeng Rasul langsung nu mukana masyaallah kan Kanjeng Rasul subuh kadinya senyum-senyum manehanana tungkul nah langsung dibuka ku Kanjeng bari diomong bahwa anjeun menang pangampura ti Gusti Allah senyum seri tetapi ngeletek bae di jero hate jang tebusanana kumaha langsung beres salat subuh isuk-isuk menghadap ya Rasulullah hadhihi amwaluna allati khalafatna anka khudha fatasaddaq biha wa tahhir
wastaghfir lana. Gusti Rasul, iya harta abdi anu ngaganggu kana teu milu abdi perang teh ieu. Ya harta abdi ya nyanggakeun sadayana, nyanggakeun ka Gusti ieu harta anu ngaganggu kana keberangkatan abdi perang gara-gara ieu. Ku ayana sakitu mangga bae sodakohkeun ku Gusti ka saha bae, bersihkeun diri abdi, tang mentakeun hampura, doakeun abdi tah ieu. Ieu hartana. Cek Gusti Rasul mah umirtu an akhudha min amwalikum sayan. Kaulah henteu dititah setik ketika can nyokot harta. Atuh urusan hampura mah hampura, urusan Allah, urusan harta mah urusan harta nu maneh. Lamun datang jelema ka urang, Waalaikumsalam, mawa sakarung duit. Naon eta? Ieu duit. Ieu mah geus cokot bae nu ngaganggu kana salat-salat abdi jeung ieu mah geus bae tah sedekah-sedekahkeun. Je, aya kene teh eueuh. Urang mah goblok kiai tolol ka urang mah. Mun bisa mah 2 karung ulah sakarung. Eueuh perintah eueuh naon? Ai Kangjeng Rasul bapan keheula ka Kangjeng Rasul. Moal sambarangan sebab kaulah henteu dititah nyokot kos kieu. Ma umirtu an akhudha min amwalikum syai'an. Henteu dititah nyokot harta, urusan tobat bae dan kela. Maka turunlah ayat khun min amwalihim shadaqah. Ya Allah, turun malaikat Jibril mau ayat itu. Muhammad khud cokot ku anjeun min amwalihim ti harta-hartana eta kaum nu tadi abi lubanah beserta rekan, jadikan sebagai sedekah tutahhiruhum wa tuzakihim biha, anu bisa ngabersihan dirina, nyucikeun dirina. Washolli alaihim, doakeun marehna butuh doa lantaran inna sholataka sakadul lahum, doa anjeun teh ngajadikeun katenteman, ketenangan jang maranehanana. Instruksi langsung di Gusti Allah. Mantak cek Kangjeng gade. Cek Kangjeng teh aya instruksi ti Gusti Allah kudu dicokot ngan dicokotna sulusa amwalihim seperti lu, berarti lain zakat. Zakat mah kapan lain kitu, ieu mah dicokot teh seperti lu na disedekahkeun ku Kangjeng. Jangan bersihan dirina anu tatadina manehanana api lain, anu tatadina aplen, anu tatadina tenang-tenang, anu tatadina goplah. Nah iya dicokot seperti lina jang ngabersihan dirina. Tuh dibata kurang ge jang ngabersihkeun diri teh sedekah. Loba jelema nu muriang parah, dokter ieu, ahli hikmat ieu, kiai ieu teh cager-cager. Nah, meureun aya sesuatu di dirina sedekah jadi cager. Bisa etik teh jelema nu kos kitu. Entah tadi da ieu pusing bae, boga permasalahan teh anggeus pusing bae. Geus ka dieu, geus ka ditu, geus wirid ieu, wirid itu, tapi tetep bae pusing bae. Sedekah cager. Urang mah teu percaya sih. Cenah kiai, ya kunaon hiji awak ieu garuse bae, maju. Nomor kedua puyeng bae. Panyakit ka dokter mah geus dicetak dokter eueuh panyakitan, geus dirongsen sagala, geus di USG. Di USG masih mah atuh meureun hamil. Dicetak kiai. Ieu teh teu cager-cager obat. Oh, geus bae atuh geus kitu mah sedekah. Sedekah ya geus sedekah. Insyaallah ku sedekah mah dengan ayat ieu tutahhiruhum wa tuzakihim biha. Jadi doakan lah. Datang ini hareupeun mah datang ieu mah kiai mah kos kitu cek cenah teh nya. Kunaon? Aing mental jampe ka nyana, minta didoakeun kita sedekah. Dasarna teh mah kiai blow on. Kita sedekah teh blow on. Bedak ya Allah ya Rabbi. Aya jelema nyol pelit kan jelema pelit mah bakal didaroakeun teu beres ku batur. Ingat ka dongeng Abah bae. Dongeng Abah teh akan aya jelema boga gudang barang.
sok dipalingan bae ku jelema teh geus ka ahli ikbat geus make herder geus dipalingan keneh bae tah ieu kumaha ieu carana bebejakan ka abah jadi ciri ieu kula masyaallah boga gudang-gudangna tuh barang dinya dipalingan teh beres-beres. Ya Allah ya Rabbi geus make centeng satpam herder tapi tetep bae maling bisa antiasa cakeun geus deui kos kitu mah ulah deui cara sedekah bae sedekahna ka dinya bae ka urang dinya sedekahan insyaallah mah toh kiai kurang kumaha ih hayu geura ge sedekahan insyaallah mah dilaksanakeun da punyana sedekah kayak saminggu deui ka dieu sedekah bener bae hebat nah jelema datang da ku dek maling sianya dek maling nu pahajinya ya goblok lamun sia dek maling ya aing padahal dijanten henteu padahal mah ngadibereji samsu doang tapi kan kabeuli eta jelema awas ya geura maling nu pahaji ya aing kalang dadana dititah henteu naon henteu tah sedekah teh manjur tah manjur tah mah kabur atuh deuk maling teh meunang 2 poe kadinya deui aya deuk maling teh sia ka mana sia lontar-lontor kadinya deuk naik sia ka luhur jalan tukang deuk malingnya goblok sia yo ye aing tatanggana ye lamun sia deuk maling kadinya jeung aing sia tarungna teh cak pamalingan pun jadi kos kieu tuh ya tuh eta gara-gara sedekah coba lamun teu sedekah sia ka mana deuk maling taling abak ye eta sedekah teh kos kitu taling enggak tanggung jawab aing emang kunaon si pelit eta sedekah teh nyat paman sorangan eta abah teh dongeng abah teh bojah ka harti kan urang ku logika ka harti lamun pelit eta besok inget ka dongeng Gus Dur be ada Gus kiai keur di pondok teh kan keur di pondok teh nya babarengan kuari geus masing-masing di imah kuari silaturahmi kan hangat tah pada geus jadi kiai batotang pelukan alhamdulillah kumaha carita nu alhamdulillah nu urang bisa magahan ngaji kieu geus wah usul ka balik teh cenah mun naon karang meuli hulumbe langsung diopor masa kalia dah diangsongkeun ka dinya 2 hulumbe 2 dahar bareng kan santrina teh neulekeun memangnya hulu beak gitu kan santri nu mawaanana pasti ceukna ceuli da wae kan eta kiai teh bari kieu baru susurian teh ngaranna ge atuh babaturan mondok ayo dar wah itu polona guna cek deui inti bae ku santrina aya meureun opatan mata santri kieu tahar gua ngobrol deui terus cenah ngomong celina mah moal di dahar meureun nya bagian urang mawaan geus ki ngobrol teh endah nawaran teh celina teh ngeunah aduh cak santri ditawarkeun celi dah heuh urang himpuk bener biak de celina geus bae tempel badi teh kan teh lebayan lemah dagingannya meureun daging eta mah henteu tah ieu teh dagingna teh dibelahkeun dibalikeun deui cak santri teh beak kabah jeung urang ge nyana di luar sini toel goblok cantik tolol di ongkoh sini toel urang teh kebagian cek geus diintip baru uprek teh atuh dahar sono pantah mah dahar sono babaturan di pondok atuh bari ngejara di kiai datang ka dinya lain sadahar-daharna pantah mah sono gembul atuh sono mah pan dahar nyana ngarewas letahna mah moal berarti urang kebagian letah 2 urang 2 aduh batu geus pikiran aja mustahil dibukakeun dikitukeun tah letahna tah lagi ditarik cak santri beak kabeh beak dibulak-balik tinggal tulang doang aduh urang kebagian caina caina diangkat aduh nasib cak santri tah Gus Dur mah lain naon nya mah kos kitu tah
di tukang kumaha teh cak santrina dasar kiai parlit murid ge ka kiai ngadoakeun teu bener ka pelit eta pan murid ka guruna eta parlit kabeh ge beak kabeh jeung cai-caina teh cenah tah eta Gus Dur bisaan murid ge tetep ka guruna ngadoakeun pelit bae kurasaan pelit jadi teu ngadoakeun bagus tah mantap ge ulah urang lamun dahar-dahar ieu sanu mawa anda atuh pasingkeun yang mawaan yo urang lamun ngadahar kadu teh eta ulah deuk beagun kabeh ieu bapan si eta mah si eta mah jurig ngadoakeun teu beres jurig ngadoakeun teu beres eta mah kos ngadahar lauk jeung huluna cak meng teh ku galedeg gitu ujak aingan sakali cak meng atuh mah datang ka kuari larang sadang hirupna nya kos ujang baturan saeutik-eutikan wayahna geus atuh urang kado dah oh ieu nu mawaana saha ye 3-4 nyamplung mah dikeun urang ngadahar ulu embe oh atuh ai letah-letah naon bikeun gitu bawaan tah ka ditu tah aya keneh tani bawaan keneh nyana geuna pelit ceuk teh tah eta jadi eta sedekah teh sedekah masyaallah nyat paman urang sedekah nyat paman urang teh jadi kumaha ge be eta kodongeng Ki Asad kan Ki Asad eta kapan murid ke Khalil eta kumaha gitu di masjid rame naon rame leungit sendal bae asal Jumat tarurun leungit sendal asal Jumat tarurun leungit sendal wah bebejana kan ka kiai urusan kos kitu bebeja ka kiai atuh urusan sendal mah kan kiai kadang-kadang leungit kunaon bebeja ka kiai atuh ini mana teh bebeja ka kiai bae jadi kudu leungit sendal ieu mangkana ieu di lokasi kiai cek cenah teh nu kumaha ieu cek kiai teh puguai leungit goblok ya kudu bebeja ka aing tapi kan teu kitu kiai mah tetep cek cenah ke urang tarekan lah urang tarekan ngintip ieu ngintip itu tetep di palingan keneh wa deui cek Hasan teh gengna ku aing kudu aya geng di dieu geng pamalingan panggil bere rokok panggil deui bere rokok deui bere duit kadang-kadang cak geng teh bager amat teh kiai nya masyaallah ngomongnya nih kiai barangkali ada kerjaan buat saya enggak ada lah kalau mau mah tuh kalau hari Jumat di sini banyak yang hilang sendal coba di situ jadi satpam dah enggak usah sholat Jumat dah situ mah dah satpamim aja dah udah tenang nyana ngerasa bunga kan menang mandat ti kiai paling nu maling anak buah aing cek cenah teh tah eta langsung jadi satpam nyana di dinya atuh emang pamalingan ge anak buahnya anak kabeh aman kunaon eta di Samsu doa bere aman masyaallah kabelah dieuna sajumat 2 Jumat 3 Jumat nyana kieu bae di hareupeun masjid teh jadi satpam nyana mikir sorangan cek nyana di satpaman kan lain kiai bae tukang beca tukang toge tukang manja aing eleh punya anak ai sendal tukang beca ku aing di satpaman aing teh salat Jumat goblok ya aing mikir sorangan nyana mikir sorangan akhirnya kan nyana bebeja ka kiai deui saya sekarang mau salat Jumat itu ntar sendal siapa yang nyatpamin cek Hasan teh udah enggak usah cek teh sekalian situ beblokot dah enggak saya mau salat Jumat apa kiai ntar sendal siapa ntar banyak yang maling lagi ntar ada anak buah saya dah iya terserah kalau gitu mah mandat kasih siapa kasih anak buah dia jadi anak buah lu gua mau salat Jumat nih bos mau salat Jumat iya atuh gak jadi geng lagi bos masa geng salat Jumat jangan banyak omong lo udah awas tuh ya sendal gua tuh awas yang terutama sendal gua ya sama sendal kiai sama yang lain mas bodoh dah awas lo ya kalau kedengeran ada yang kecolongan lo yang gua babet waduh akhirnya si geng sholat ya sholat Jumat Allah Akbar biasa sholat Jumat berikutnya sholat Jumat cak itu anu dititat ya sia aing teh kapan geng kene manja aing titah nyat paman sendal geng aing goblok bari atuh aing maning salat Jumat cek cenah teh dari barakos kieu mah enggak saya salat Jumat bebe jak geng gua mau salat Jumat entar sendal biarinlah pokoknya mah enggak akan hilang yang nyolong jago kita sial
biasaan ke kiasan eta masal mata waliullah eta kiasan mah. Atuh salat Jumat kabeh cek kiai teh. Entar kalau pada salat Jumat ini siapa itu yang niat pamit? Enggak lah, udah enggak akan hilang. Emang kiai dah geus nyahoeun ieu padahal mah enggak ada dijamin dah mas saya dah. Geus nyahoeun cek kiai sia ieu. Eta lawan ieu keur carita sedekah. Ieu nu kaharti ku urang bae, ku kaharti ku urang bae sedekah. Je nu mantap kaji pendi di Mekah leungit sendal deui di dieuna malingan sendal bae asal ka masjid jadi sendal asal ka masjid jeung bohewel ieu lagi aya diajak balik lagi moal cenah geus kieu geur tieu bae emang kunaon sendal leungit deui bae sakitu aju kunaon teu kuat cenah panas ya rasakeun di dieuna malingan sendal bae atuh ka bawa ka Mekah. Atuh ai kula makan merean sendal atuh itu anakan sendal anakan kok jadi dua ya sendal tuh jadi 3 sendal Masya Allah heran ieu keur zaman abah bae keur zaman abah ka Mekah babarengan sekeluarga kabeh aju pan baheula mah di luareun Masjid Haram aya paranti sendal diasupkeun ka plastik ditaliat kula nu nalianana sekeluarga kabeh bangsa jeung nu sejen-sejen lah diicikeun teudeun di dinya beres urang keluar dibuka teu robah eta teh teu robah plastikna eta talina ge kos kitu nya kula buka eueuh hiji padahal eueuh eta teu kaharti eta ge teu malaikat menyulusup ka jero bisan abas deui bae abas tah mari bejakeun lah sia deui ke sedekah ya Masya Allah luar biasa bedas sedekah mah encan di akhirat tiba heula di dunia bae tah bedas sedekah nah ieu khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha cokot ku anjeun Muhammad dina harta-harta eta sahabat anu tadi manehanana tobat hayang ditarima tobatna cokot jadikeun sedekah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha anu bakal ngabersihan jeung nyucikeun ka dirina cokot ku Kangjeng Nabi seperti luna wa tasaddaqah biha ku Kangjeng Nabi disedekahkeun wa sholli alaihim Kangjeng Nabi ngadoakeun ka aranjeunana beuh inna sholataka sakanul lahum lantaran doa anjeun teh Muhammad ngajadikeun ketenangan ngajadikeun rahmat wakilan tumakninatu ngajadikeun tenang sebab naon ku doa Kangjeng Nabi teh biqabuli taubatihim diterima tobatna endeu kumaha teu senang wallahu sami'un Gusti Allah maha ngarungu alimun maha uninga kajenteung kumaha ge urang ieu 1.000.000 kali dosa ai urang babalik ba Allah maha uninga maha ngarungu ulah sieun rahmat Allah mah gede dek babari hayang ditarima tobat teh urang teh beda-beda jalana hungkul aya nu ku ngaji aya nu ku sedekah aya anu ku bantuan aya anu terus betafakur Allah nyieun jalan bagi jelema anu endek ditarima tobatna beda-beda aya anu geus kieu bela aing geus moal ka mamana aing ngaji bae lah tobat ka Gusti Allah eta teh jalan tobat anu dibere daek manahanana hudang we ti peuting salat tahajud maca sholawat jalan tobat aya anu hayeula aing keur ngora ieu da harta aing loba ieu bae sugan aing mah ieu ja ibadah nu sejen mah teu bisa sedekah jalan tobat macem-macem jalan tobat Masya Allah aya anu tengah haja aya anu tobat tengah haja tobat tengah haja ongkos kieu aya kiai kitu diundang muludah kiai diundang muludah diharapnya na numpak na kieu dibuka kopiahna ngaran aja tuh bari nyantai be
9 sampai 10 lah lewat kota. Barang datang ke lampu merah, ayo WTS. Pak, bos, boleh nggak saya ikut? Boleh, katanya udah. Naik. Ya, naik. Ya, barangkali bapak butuh teman semalam ini, saya siap untuk menemani bapak. Oke. Kiai nah hebat ya. Kiai nah potongan pudoli merenya mah ya. Oke, ayo. Ngobrol. Di mana nanti kita malam ini, cek mana? Ya terserah mau di mana ya nggak apa-apa. Aju kiai nama kayak kopi apa? Aju pakai sorban. Jejak wetes, dia banyak kiai. Salah aing ini bapak kiai ya? Ya mungkin. Enggak, saya turun aja di sini turun. Enggak boleh. Temenin saya sampai semalam ini. Enggak, ceknya turun aja turun. Jangan. Pak Kiai mau kemana? Muludan. Saya turun aja. WTS ke bawah. Di jalan kayak saya turun. Jangan ikut aja Muludan. Ntar habis Muludan baru kita cari hotel. Enggak. Kayaknya di hati namanya Kiai ke hotel. Enggak, saya turun sini. Jangan. Udah ikut aja Muludan dulu, ikut dulu. Saya kan nggak pakai jilbab, saya pinjemin. Gampang jilbab mah. Sorban saya juga bisa. Nggak suka geter-geter WTS. Sarain Muludan. Datang ke tempat Muludan, atau kiai kita kan nginjem. Bu sini, kenapa? Iya nginjem heula jilbab ye, ibu nyai tinggalin jilbabna. Oh iya. Beres ya. Tuh pakai jilbab. Waduh, waktu WTS kan bisa dangdan WTS. Cembrok. Nyawa saya cembrok. Atuh pakai jilbab, kabaran ada gelis. WTS nah, bajunya rada rapi, yes. Turun kiai na, pajar pemajikan kiai kan. Wow, disambut ya anak. Disiuman ulu bolak-balik. Atuh ibu kiai maksudnya, ibu kiai alhamdulillah. Jarang-jarang kiai bawa istrinya, baru kali ini. Kiai itu menyumbai kiai ya akan gusyata. Langsung di forum bawah lah. Langsung kan misah tempatnya, ibunya ini dalam aja. Iya dalam. Boh, di jero antri Jerman Nusa Salaman tinggal WTS. Aduh, aing jadi kocil caknya ya. Sial kiai goblok caknya. Di hatena. Atuh terus atuh ngaranna ke ibu kiai atuh dihormat atuh. Boh, segala susu, segala kopi kanaon kahayang, tapi nyana teu jembar. Lantaran hatena kan lain Muludan jana mah. Aing jadi kosi sakit. Terus bae dihormat Muludan lah biasa. Kiai teh nyaritakeun dina Muludanana nyaritakeun zaman jahiliyah kan. Zaman jahiliyah teh loba WTS. Terus loba pezinah nyana terus menyimak cerik kan dirinya. Terus iya nanti toel ku jamaah. Ibunya kok nangis. Kunaon nangis? Teu naon. Sedih ibunya sedih. Ngadengi suami ngomong kok gitu sedih. Ya Allah ya Rabbi. Atuh kabeh kita nu hadir dirinya cerik. Nyerikan ibu nyai. Cerik kabehan. Masya Allah salok kasih eta cerik kabehan. Ini di luar. Kunaon sih carerik? Ibu nyai nanganekeun suamina cerik. Atuh mah nya cenah urang teh cerik. Cerik deui bapak. Masya Allah. Tinggal eta WTS bingung goblok cek ya teh. Aing diceng-cerikan ku kabehan. Selesai ceramah beres langsung kan balik terus bebeja tanu diinjeman jilbabnya bawa aja ceknya nanti nggak usah dikembalikan. Oh iya terima kasih ceknya udah ya pakai nyai ceknya nanti
bagi kasinggung bae nya. Oh, unduk naik ka mobil geus usah salaman ka nyana. Datang ka jero kieu. Terus mau turun di mana? Cek kiai teh. Ikut. Jangan ikut cek kiai. Di rumah ada mbok saya. Kiai bingung nurun ke tadi, yang turun diulah. Kuari mah dek turun bungen. Wah bahaya cek kiai. Cek kiai nya WTS di pan. Waduh, atuh. Akhirnya dia omongan saya teh itu menang mah cek ngana tetep kuda turun deui. Turun dibere berkat. Berkat, bere deui duit ala kada. Balik ceuri. WTS kieu beja di markas jana. Kalau bari tipe 3 daharan cau berkah. Cau berkat, sangu berkat terus ya neuleuh nya dibere duit aya meureun 1 juta mata ku kiai teh ngalamun langsung tekad Gusti ya Allah ya Rabbi horenganan jelema mulia teh kos kitu cek cenah aing ieu teu kanyahoan teu nyaho aing WTS di cariuman ku kabeh leungeun aing dibulak-balik cek cenah teh aing pajar ibu kiai geus detik kiai aing tobat ka Gusti Allah ngadi-ngadengek pantai ceramahna ceramah kiai di zaman jahiliyah teh ya Allah ya Rabbi abdi tobat ti ayeuna moal deui abdi ngalakukeun kos kieu horenganan masyaallah karim jauh jeung kehidupan abdi eta teu kanyahoan tah teu karasa tah tobat teh akan teu ngahajat tah gara-gara ngagoda kiai mantap ke goda kiai kabablasan sia tambah deres kiai itu digoda anak wali harus modal si eta itu nyala hayang digoda Masya Allah tapi naon eta keur carita hikmahna dibere duitnya na kikieuan ya Allah ya Rabb ieu nu biasana menang duit teh lain hasil tapi ieu menang duit ya Allah ya Rabbi caknyana mudah-mudahan ku duit ieu bisa kaula ngalaksanakeun ibadah tobat di sedekah dibere berkat sedekah eta haju bedang menang ya Nabi salam kapan eta mah lain sambarangan cauna ge atuh caunang muludan makan lain deh ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika eta kan asup kacau atuh kan aya sinar asup ka dinya set aju didaharkan ke urang Masya Allah seger daharkan ke anak urang seger anak urang anak urang isuk-isuk ya Nabi salam ya Rasul hai siapa yang Nabi salam emang ngilu muludan henteu cek cenah kok kasurupan ya Nabi salam sau kasurupannya Nabi salam teh budak penang berkat manfaatna geus ulah didengekeun Muhammadiyah kos karena itu tah manfaatna Masya Allah ay anak nak kasurupan ya Nabi salamnya nazir ay bapana atas mulu dan teu subuh niatna teu beres tah ieu sedekah cerita bab sedekah kamanfaatanna Masya Allah timimiti gudang tadi datang ke WTS tadi di sedekahan mah ya Allah ya Rabbi geng anu diberean bae terus taluk datang ka jana salat Jumat terus-terusan tobat neuk nobatkeun jelema teh ulah dinasehatan hungkul sedekah anak urang ge lunakna ge geura ge diberean saya tak bah cenah hayang meuli HP beli tah sia boleh carekan geus menang 2 poe deui hayang meuli HP deui sia beli deui tah sia jang ceuli sia tah HP sia antingkeun di ceuli sia beli deui tah irung HP-an kayaknya lagi aing gue cenah mabok HP mah ya mah abah aing cenah bangun maraheun amat lah geus moal make HP daripada dicarekan mending berean aya iya
Berehat. Masya Allah. Loba dongeng-dongeng ku sodakoh maluluh. Geus eta mah komo tah lamun awewe anu tadi ditanya ngajebris teh. Neng ka mana? Tuh nyatanya kos boga beungeut bae. Masyaallah. Ya Allah, ulah dimarah. Ulah dimarah. Coba isuk sekali deui. Neng balik neng. Ya ngaca. Ya Allah. Masya Allah. Ulah yes. Beli apel 5 kilo. Pangkirimkeun ka ditu. Dijakeun, dipepen gitu. Assalamualaikum. Salam. Nana tak? Apel tidak? Pepen nana. Pen pondok. Tenda di lawang. Ambo. Di lawang heula. Kebel-kebel mah tunggaran nih kadahar dicokot kan. Beneran 3 poe jeruk 5 kilo. 10. Assalamualaikum. Teu saya. Dipepen. Naon eta jeruk? Bawa ke jeruk. Boleh. Je, ate mah gua gitu ku sedekah mah lunak cenah ge. Ya Allah ya Rabbi, lewat kayaknya. Neng di mana teh? Pabrik. Deres kan ngajawab, bari meuceun-meuceun beungeut ge ngajawab. Kamari mah ngaca. Enek pana ieu mah pabrik gitu. Tah geus aya soraan kan ku ari mah. Nah, iya. Pokoknya aku bajingan mah beunang bae naon ge. Sedekah. Maksudna keur carita sedekah. Awewe hese kumaha bae ge. Je, komo awena kanyahoan hayang motor. Bawakeun motor teh bisi di ka mamana pake bae kitu. Pake bejakeun ka dieu. Tutur. Assalamualaikum. Nanda motor tisa dipepen maksudna naon? Bisi di ka mana ieu pake bae. Ji maksudna dibikeun teh naon? Henteu ieu mah pake bae heula teh jaritakeun kos kitu. Tah kuncina tah STNK-na. Nya lagi kan kieu bager amatnya. Bager ai beungeut teu sabaraha cenah. Bager. Tah kan boga kitu tah. Itu kasep tapi cek ngajat kurang bager tapi si ieu mah aya dibandingkeun ku urang beungeut mah ieu mah beungeut perang gitu. Tapi bager tah wae gitu. Nah, kapanggih. Neng di mana? Pabrik. Emang mah makasih nu kenal gitu dah. Ya tah, geus tek and zip ngaranna. Tuh, mulai geus. Diantarkeun ku nya. Assalamualaikum. Salam. Ieu naon? Antarkeun motor pake bae. Pake bae geus ulah sieun-sieun. Oh, atuh pokona malah laki mah. Pake bae teh maksudna mah untuk merogoh hatinya kan. Tah, eta sedekah babari jasa. Geus ka ditu na memasrahkeun diri. Anu tadina urang ngudag jana, kuari mah nyana ngudag urang. Kuna teh sedekah. Nu tadina daekeun bisa jadi teu daekeun. Tadina urang geus aya jalinan I love you. Cinta panas ahmarana geus panjang panas. Ka tiba-tiba kuari jadi kos kieu horenganan kurang sedekah. Baheula makan disebutna mahugi. Sedekah keneh teh ge ngan bahasana kabebena mah mahugi. Sedekah eta ge sedekah juring. Ieu mah keur carita bab sedekah. Jadi ngaleuleuskeun hate, masyaallah. Belah dituna tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dongeng sedekah mah geng bisa jadi tobat. WPS bisa jadi tobat. Disodakohan kos gitu. Kemudian eta cikeneh nu awewe nu embungeun ku sodakoh mah bisa jadi luluh polisi galak ka urang sodakohan ku urang kerjasama jeung nyana moal daekeun angkep 1 juta kali urang boga kasalahan moal daekeun angkep kajeun ku kumaha ge urang teu make helm aya polisi di ditu ye sia sugan teh saha kitu ulah kitu atuh di hareupeun aing mah dadah moal daekeun geus sedekah. Alhamdulillah. Ieu keur carita aslina khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Oh, eta mah urang aja sedekah mulu dah.
di masyarakat kanyahoa mengaji pendi cenah kunaon sodako mulut teh lain nyokotan sodako nu benci da lain saurang salembur tapi lamun urang sodako mengaji pendi cenah mere kebo jang muludan salembur nyaho kabeh mah keur cerita nyaho bahelan nyokot salembur nyahoan kabeh demantak eta nyana ku ari kos kitu teh salembur nyahuan kabeh kos kitu naon cenah kos kitu pokona mah eta salembur nyahuan eta sodako bedas sodako ya Allah bedas sodako lain naon gitu ngaranna lain letik-letik bedas duniana akhiratna bedas gas di akhirat aya jelema anu tiis batur kapanasan kok tiiseun amat eta mayungan sodako urang waktu di dunia sebab waktu di dunia jelema kapanasan hatena kulantaran butuh dibantu kunyana jadi tiis ate di dunia bakal karasa jaga di akhirat tiis Masya Allah mait anu di jero kubur anu loba kekurangan bisa katulungan aku sodako bisa katulungan anakku sodako maiti ya Allah ya Rabbi bedas jasa sodako khudz min amwalihim sodaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bi shalli alaihi doakeun ku anjeun Muhammad sebab doa anjeun teh sakanul lahum nyieun katentreman katumaninan ya Allah wallahu sami'un alam ya'lamu wa yaqbalu taubata an ibadi apakah tenyarawan geus ditakrir apaleun para sahabat lubana jeung para rekan bahwasanya Gusti Allah